gacoan, sarapan geus pake gacoan level 8 atuh ayeuna teh. Orang disilawakeun teh lah, si aing mah nilada pisan barudak. Tapi da walaupun ada oge ada hati bener-bener lagi pisan kitu nanya mi gacoan teh ngeunah-ngeunah teuing aing mah. Perbuan mi teh bener-bener kokomo deui si mi gacoan mah lah, si aing mah bener-bener top mantap si best aing mah. Nanya kali gara-gara gacoan buat dengan si kami mending geus panas kieu aing mah isu keneh teh. Barang-barang na teh langsung digaskeun ka Cimahi kami kita cenah tah. Barang pesan sub teh lah, si aing mah meni leuwas banyak harga mie kan 8.500-an barudak di dieu mah. Ijik mah 50 juta kali barudak, ieu teh mah ni barang-barang teh. Ya lo mang teh salah ya harga 8.000 mie nam ni loba kieu coba garendut barada kieu deui ya. Ang ditanyakeun geus pasti nu kieu mah lada, aing bener-bener lada tinggal teu ngabobodo teh tinggal ada oge. Jajar liasinya tuh waduh kan. Teh mah